Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam urang doakeun sing beunghar. Nu tengah jawab salam sarua beusi sirik urang doakeun sing beunghar ku panyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul salam salah samarrah fang Abdul ngucap salam 3 kali bieu karaksa barakali jamaah sakali deung kerek balik. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asraqa nurullah wa dhahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafada hukmullah. Tawakkaltu ala Allah ma Allah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sabadanya ngagit tahiyatul islamiyah ail mubarakah kumangrupakeun lapan salam tanda urang sadayana siding doakeun malah mandar disalamatkeun ku Gusti Allah dunya rauh akhirat. Daya kata nu utami dina ieu wengi lintang tipuji hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu maha hiji, Allah anu maha suci, Zathu Rabbul Izzati. Supaya orang tong kalebetkeun jalmi-jalmi anu takabur mangga dina pangaosan ieu ta'dziman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang buktoskeun rasa syukur urang ka Allah anu maha ghafur. Salawat wa salamna Allah mugia ditetepkeun dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya wastana habibanal karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana sing diaku umat Kangjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan urang sadayana di poe kiamat sing kenging syafaat Kangjeng Nabi. Ayeuna urang di dunya sasarengan nuju ngalaksanakeun parentah Gusti buktosna thalabul ilmi. Mudah-mudahan di akhirat sing sasarengan deui, sing kapanggih deui, ngeun kapanggihna di surga ulah di neraka beusi ngobrol. Lamun di neraka ngobrol repot kunaon sia hideung sia matutung komo sia mageheng. Mudah-mudahan urang kapanggih di surga na Allah sasarengan sareng Kangjeng Nabi urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramin wal muhtaramin, para kiai bil khususil khusus anu sangat pisan kukula dipika hormat sayhi wa syekhuna al mukarram adai ilallah, pengasuh pondok pesantren Nurus Salam pun aa guru Kiai Haji Yusuf Al-Hamid. Oge bil khususil khusus anu sangat pisan kukula dipika hormat pengasuh pondok pesantren Nurus Salam 2 aa Kiai Haji Ilham Khalid. Bil khususil khusus anu sangat pisan kukula dipika hormat pengasuh pondok pesantren Nurul Amal Kiai Haji Abi Yaziz, sareng sadena para kiai, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh kampung naon ieu? Cibanteng. Cibanteng apa Cibanteng? Cibanteng. Ente make ngamuk ente. Sugan Cibanteng ngamuk entenya. Mudah-mudahan ya para kiai, para tokoh masyarakat, para kesepuhan bini sepuh sadayana teh diwiji-wiji kukula. Da kula terkenalan heula jeung di lamun dihormat hiji-hijina atuh biar ku penghormatan.
tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan sadayana sing diberkahkan ku Gusti Allah, amin. Sing ditambih-tambih kemuliaan, ilmu manfaat, rizki anu seueur kalawan barokah, amin ya robbal. Bil khusus Sohibul adalah Kang Ustad Saiful namanya Saiful Jamil, Saiful Furqon. Kang Saiful Furqon, mudah-mudahan ku Gusti Allah sing diangkat darajatna, amin. Berkah ilmuna, berkah rizkina, panjang yuswana, amin ya robbal. Bil khusus ka mengatur waktu, pemindah acara, pembagi detik, pemindah jam, Bapak MC atau pengatur acara protokol, mudah-mudahan ku Gusti Allah sing ditambih-tambih kemuliaan, amin. Aparatur pemerintahan, aparat desa, Bapak Lurah aya, Bapak RT, Bapak RW raya, mudah-mudahan orang doakan, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin orang sing amanah, amin ya robbal alamin, langkung diangkat derajatna ku Gusti Allah, malah mandar bisa ngamawa kebahagiaan untuk negara orang Republik Indonesia, amin ya robbal. Al mukarromin wal muhtaromin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, remajawan, remajawati, karyawan, karyawati, santriawan, santriawati, jamaah araraya cager giring memuakan dia. Mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina ridho Allah, aya dina kemuliaan Allah, penting anu dimuliakeun ku Gusti Allah, penting anu diberkahkeun ku Gusti Allah, karena orang keur ngalaksanakeun perintah Gusti Allah, ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naon ta'dziman wa takriman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngagungkeun jeung kamu ngamuliakeun karena dilahirkeun anak junjunan urang sadaya anu ngagaduhan gelar Sayyidul Umat, Sayyidus Saqalin, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Mursalin, Maqamil Mahmud, Datus Sarifah, Khatimin Nabiyyin, nyatana Habibana wa Karimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana sing diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad, hayang diaku umat Kangjeng Nabi hayang. Maka penting ieu urang kabehan kumpulna di dieu hayang diaku ku Kangjeng Nabi, hayang menang syafaat di Kangjeng Nabi, hayang diasupkeun kana surgana Allah sasarangan-sareng Nabi. Mudah-mudahan ieu doa urang kabehan diijabah ku Gusti Nu Maha Suci, berkah ngalaksanakeun pangajian thalabul ilmi, ngalaksanakeun parentah Gusti. Mudah-mudahan Allah nurunkeun rahmat jeung magfirah ka urang sadaya. Kula mah moal lila-lila ngajina, kira-kira kula rek nanya penting ieu urang ngararaji, hayang nu heuras apa hayang nu leuleus? Heuras. Heuras. Bo aya ibu aya? Bo, aya bo. Hayang nu heuras, hayang nu leuleus. Heuras geblek. Hayang nu panjang apa hayang nu pendek? Panjang. Geblek aing. Subhanallah, naon sih panjang? Ya Allah ya Rabbi. Lah ai kula mah moal panjang-panjang, moal rek lebar-lebar. Naon sebabna ngaji mah teu kudu lila, teu kudu panjang-panjang, teu kudu lebar-lebar. Lamun panjang teuing karunya ka ibu-ibu besi nyuga. Lamun lebar teuing karunya ka bapak-bapak gede teuing liangna. Khairul umur awsatuha, pang bagus-bagusna perkara pertengahan saja, betul. Terlalu atas jangan, terlalu bawah juga jangan. Yang paling baik sedang-sedang, atas oke, bawah oke, yang tengah lebih mantap. Biasa aja kali meni hahaha. Cek Kangjeng Nabi lamun urang seuri nah hahaha eta qaswatul qalbi nyieun telas kana ulu. Berarti lamun seurina terlalu ngabahak, terlalu telas kana hate, berarti seurina cukup ku itu we geus.
menang sedih. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan petinggi orang sing diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad, maka lamun orang hayang diaku umat Kangjeng Nabi, hayang menang syafaat Kangjeng Nabi, hayang babarengan jeung Kangjeng Nabi di surga, maka pada malam yang berbahagia ini orang kampung Cibanteng manggil 4 mubalik, tujuannya semua yang hadir di tempat ini supaya eling ka Gusti Allah jeung Rasul Nabi. Amin. Di tengah-tengah zaman ayeuna loba jelema nu teu areling, betul? Betul. Sok saya mau tanya, zaman sekarang banyak nu eling apa loba nu teu eling? Loba nu taat apa loba nu maksiat? Loba nu ibadah apa loba nu haram? Siadah. Ini realita, coy. Weh, jadi realita saja. Ya iyalah. Walaupun saya sekolah nanti tamat SD acan, beberapa SMP, SDG kelas 5, tapi saya ngerti semua bahasa Inggris oke. Ya iyalah, kalau nyebutkan selamat pagi, good morning. Selamat malam, good night. Selamat tinggal, goodbye. Selamat mandi, goodbye. Selamat ngopi, goodbye. Selamat ngacah, ngelai. Selamat ngaji Quran, goodbye. Ya yang tadi itu Kiai Hidayatul Furqon yang merdu suaranya panggaris miring, udah. Ya. Subhanallah, tabarakallah. Jangan, walaupun kita santri, jangan kalah yang namanya anak sekolah, betul? Santri mah komo lah, ngar santri gitu loh. Bahasa Inggris bisa, karena kia mengarayu awawe. Hey sweet girl, you better of the best. I love you without saying anything, because you smell sweetly. Grishan, Shihor, mother and father for me. Why do you love me? Ngerti deh jamaah. Oh sarua gitu ngerti pusing. Geus lah, ulah kamala-mala ulah. Kulama malila teuing. Masih 4 mubalik, masih 3 lagi. Kulama untuk pemanasan saja, betul? Ya iyalah, harus ada pemanasan dulu. Jangankan ngaji, kita jadi pengantin aja harus ada pemanasan, betul? Atuh, kudu aya pemanasan. Kau mau ngaji, jadi pengantin ge kudu aya pemanasan. Kumaha pemanasan anak Kang? Ayang beb apa? Bisnis. Mau bisnis apa? Bisikan si manis. Aduh. Juga itu meriang para nastiris apa meriang neng, merindukan kasih sayang. Naik karena si rasa ngetik. Aduh bete apa bete neng, birahi tinggi. Ujung-ujungnya gelisah, apa gelisah? Geli-geli basah. Kalau udah begitu, apa takbiran? Apa takbiran tarik bibir pelan-pelan loh. Aduh. Liur. Ngesetujuan orang hadir di tempat yang menang syafaat Kangjeng Nabi, hayang diaku umat Kangjeng Nabi, hayang babarengan jeung Kangjeng Nabi di surga Allah. Maka pada malam yang mulia ini takriban wa takriban li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan anak orang supaya eling ka Gusti. Lihat buka surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Menahan mana jeung nu tadi? Jeung nu tadi kula alhamdulillah di kecamatan di Kabupaten Bogor, alhamdulillah saya juara 2. Juara pertama Kiai Haji Hidayatul Furqon. Kedua Ki Jannatul Ma'wa. Ngeun ka dituna peserta deui. Kiai Uday dibere piala, aing henteu meuli aing kaleuwilian. Sampai ayeuna aing nyokot pialana. Tu aing nu meuli. Palkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun.
jamaah rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini urang keur eling ka Gusti. Mudah-mudahan berkahna eling ka Gusti Allah. Di tengah-tengah jalma geus teu areling, di tengah-tengah zaman ayeuna geus bener-bener modernisasi, di tengah-tengah zaman ayeuna geus zaman now, betul? Di mana ayeuna zaman geus keedan-edanan, di mana zaman geus segar ya Allah penuh dengan maksiat, betul? Penuh dengan maksiat dan musiat zaman ayeuna. Nya musiat modal. Lah. Ya Allah, maka dina penting anu mulia ieu, mudah-mudahan orang eling ka Gusti Allah. Barang siapa orang yang eling ka Gusti Allah, insyaallah Allah bakal mika eling ka jelema nu sok eling ka Gusti Allah. Mudah-mudahan orang kenging ridho Gusti, amin. Mudah-mudahan orang sing kenging syafaat Kangjeng Nabi, amin. Ya Allah, di jelema ayeuna zaman ayeuna ya Allah Gusti. Mata na, telinga na, tangan na, kaki na, apalagi mulutnya, tangannya, jari-jarinya penuh dengan maksiat, betul? Kalau dulu di iklan mulutmu harimaumu, tapi sekarang mulut dan jarimu kuku-kuku harimau yang sangat tajam. Terkudu ngomong ayeuna mah geser-geser pasea. Ome-ome HP dibunuh, ome-ome HP diperkosa, betul? Ini realita, tidak sedikit pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, perjudian. Ayeuna geus berbak di mana-mana, apalagi zaman sekarang. Gapleh geus eueuh, remi geus eueuh nu ngarumpul, tapi gapleh na dina HP, remi na dina HP. Apa yang terjadi lebih hancur para jamaah oleh pemuda-pemuda sekarang. Jangankan pemuda, santri-santri sekarang, jangankan santri, ustadz-ustadz sekarang, jangankan ustadz, pemerintah sekarang banyak yang hancur gara-gara judi online. Betul apa betul? Masya Allah, kunan jadi galaki. Lapar berjigananya. Ya iyalah, jelema lapar mah ganas. Geraki urang lamun can mangidang galak moal. Balik di sawah di Jakarta di kebon pamajikan nyangu teh nyangu awas sangu rek ngamuk moal. Jelema lapar galak, jelema seubeuh geus dahar bongo pelanga-pelango molor we. Geus. Ya Allah, mudah-mudahan lewat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sing mungkin eling ka Gusti. Yang kedua, waskuruni wala takfurun. Allah, gitu sampai aing meuni kori mah cari cingkus ke bomodoa. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di tempat yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah serta kemuliaan Allah, tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita tidak termasuk manusia-manusia yang kufur nikmat, betul? Karena Allah memberikan kepada kita organ tubuh yang sangat sempurna. Lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, tangan bisa memegang, kaki bisa berjalan, mulut bisa berbicara. Tapi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kau dustakan? Engkau ya Allah. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini orang kabehan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, orang syukur ke Allah boga mata, alhamdulillahirabbil mata kita bisa melihat. Coba bayangkan para jamaah, kalau seandainya mata saya seperti mata jamaah tidak bisa melihat, kumaha rasana? Rasakeun ieu ku kiai, da kiai mah minaho, da kiai mah poek, aing mah caang. Nges bersyukur atas nikmat Allah. Makanya ulama bersyukur kepada nikmat Allah. Biarkanlah mata saya gelap di dunia, tapi mudah-mudahan terang di akhirat. Amin. Cenaon jelema caang di dunia, bisa lempok, bisa lempang, bisa na, bisa ka ditu, bisa ka dieu, nyaho kana awewe, nyaho kana bujur gede. Tapi itu bisa baca Quran, caang sia di dunia.
tapi poek di akhirat. Betul. Aing ayeuna lempang dituntun, mudah-mudahan di akhirat manuntun maneh. Amin. Amin. Saya sekarang lempang dituntun, mudah-mudahan ke manuntun jamaah. Amin ya rabbal alamin. Makanya bersyukur saya diasupkan ke pesantren. Alhamdulillahirabbil. Coba lamun teu pesantren sakola, mun bagus nasib paling jadi artis. Betul. Bari nyanyi meren sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Jadi si Subro. Ya Rabbal Alamin. Mengkana alhamdulillah malah santren yuk. Mudah-mudahan kita jadi ulama warasatul anbiya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi penerus penyambung lidah para nabi. Amin. Sampai hari kiamat Islam selalu hidup. Betul. Amin. Sampai hari kiamat Islam selalu mulia. Betul. Walaupun Yahudi dan Nasrani menghancurkan umat Islam dengan bermacam cara, insya Allah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Amin ya rabbal alamin. Kaharte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.